Si Jon kemana kamari ulin sorangan wae nya bawa ulin jeung batu makanya aing dipohokeun si Jon tapi orang sayang lah di kale lah sugan aya di kale. Jon kemana? Aduh bingung. Batur ulin mana itu kira-kira teuing hirup teh batur ulin. Jon kemana aing kudu neangan di manakah engkau berada sahabat lama si Jon. Aduh Jon ente teh kamana kita yang tadi geus eueuh deui mana eta budak neangan kudu kabelah kaler siga nama tapi piraku tidak tadi diteangan ka eueuh wae budak teh wah ini gawe ka kota sih bingung oh buat di base camp masa can dicek di base camp nu biasa teh cek di base camp sugan aya. Kala terus hanya si Jon lain iya geuning si Jon teh mungkin Jang hirup teh henteu gampang cukup di pikiran. Jon Panyates saha bro kamana wae ieu mah di teteangan dikidul ti kaler kot wae aing mah pan aya di dieu kudu ka dieu sok atuh ngopi lah anu mah mana wae ieu teh aing mah Jon urang teh panenengan teh geus ka kaler ka kidul nega ka ujung Cina kabeh ku urang sisuri horeng di dieu jeung di base nah da teh kamari ge di dieu we mah teu ka mana-mana aing masuk atuh aya masalah naon mah ngomong weuh masalah mana anu di pikiran teh pagawean anu di sawah geus beres koredeun patuleun geus beres tah geus beres eta teh we teh bingung teh naon di pigaweun tong sok bingung ku pigaweun anu mah sing yakin we atuh da nanaon geus aya diatur bener yang penting urang usahanya ulah tuluy tadi cicing cemelup di dieu lain masalah cemelup ieu mah ngalagu da angin kudu ikhtiar atuh kudu nu manfaat aing mah kumaha aing boga balag teh terus ayeuna kahayang Jon kumaha gitu tong sampai sorangan maknya kan boga balad anu ngomong ieu teh kangen judulna teh Jon urang kangen sebenarnya mah da kumaha aing batur ulin urang teh hayang pas baheula deui ngaresep naon we tatarucingan gitu mau ngomong boga teh tatarucingan sok lah daripada ayo lah daripada ayeuna ngalamun teu kupu urang tatarucingan kitu mending tatarucingan nya atuh sugane meunang inspirasi naon enak wing buka tatarucingan pangneguhkeun ka teuh jagoan tatarucingan naon cing sok bodas leutik bodas leutik tuluy di Jakarta ka Arab ngabelesat naon pangneguhkeun ai cek urang masih eta mah sababari Jon bodas leutik ngabelesat mah nya naonnya sok naon di Jakarta ka Arab ngabelesat bodas leutik eta mah nya da moal mungkin urang apa jawabanna naon setum nah jauh situ mah da gede koneng situ mah da sarua bisa wae jauh cet teh bodas jauh tuh kejeg jauh atuh naon sok senal jepit lain nah jepit jauh nah jepit naon atuh maknya ieu lauk emas mah tuh eta ka mana karep deh tahu teu
Kalem atuh orang bisa tebak deui kala. Oh, Seng, naon seng, jauh-jauh seng turub ieu, turub sangu, lain boboko, lain gayung. lain taluk Nah. we kitu taluk Kayak tuh. Eulah taluk lah aing mah daripada anges-anges mah dah. hayang nyaho Nyaon. remeh nyelap dina kapal Marjon mah atuh paingan hese aing mah kehete. remeh nyelap dina kapal ti Jakarta ka Arab bebelesat Heuh ayo tah. gigi Gigi kosong kosong kayak. tah Ayeuna urangeun oh cing sok buat bisik naon didinya Iya ieu mah hese ieu mah ieu urang yakin mana mau bisa ngajawab Jon. Panona loba kala mikir lain. naon cing sok Lauk naon anu matana banyak aya 1000 malahan bisa leuwih ti 1000 lauk naon matana 1000 leuwih pan mah leuwih ti 1000 ge bisa jadi cacing lain itu kan lauk oh lauk beunteur naon nila bangkong bangkong aja lain oh apa naon sok cucuku lain sok pikiran heula atuh lauk naon nu matana loba oh naon sok oh apa lauk we geus we tahu teh heula apa aing mah bila jauh pan lauk lauk Jon lain hileun aing mah kumaha aing teh euy bisa ngajawab tata rucingan atuh aing oh apa naon orai lain ieu orainya kurang beda ieu na kurang pan wah atuh taluk naon atuh kata kucing pan lauk Lauk. naon anu panona loba 1000 nya ieu atuh asin teri sakilo hitung panona sabaraha hiji bener euy bener nya teri ena 1000 ena mun dihitung panona atuh jadi punah tadi biasa lah ini mah pengen dekat dengan dia bosen naon atuh aya namanya lain di ngomong-ngomong euy winda penasaran ka awewe anu di luar eta teh anu mana anu di anu mana bisa kurang diturungan di saung teh di sawah kumaha emang kumaha kejeng ingat wae wing mah euy ungah peuting tega kana sare guguling anu digugulung dipake tilam ka eling ingat wae eta ka gadis eta teu naha atuh pa cicing welin gerak-gerak atuh ya tadi tayangan teh tepangi majarkeun cenah orang Bangung kampung Bangung tapi ting di belah mana nya eta ayeuna mah urang dek di tayang ka Bangung teh kumaha hayu di bidang hayu mau era gitu nah make jeung era nah urang kudu gede hate oke dek hideung dek panas nah kana aya laguna geuning kumaha cing laguna teh mapai jalan satapak ngajugjug ka hiji lemur teu karasa capekna sabab aing numpak ojek itu untuk layangan aya kemang bodas ieu teh urang teang kemang bodas eta teh aya 3 dibangun urang teang sugan can aya nu boga can aya nu eunteup pangbarahan ieu lah ayo urang setuju Jon mendingkan ulang teang daripada ente tadi Jon ngahulang weh kos eueuh tujuan hirup ayeuna etik ayeuna aya dek irahat bebas urang mah Jon tapi kalau mau pan ieu keur ngopi heula duduk bener urang teh pan sono teh tadi neneangan teh kalau we urang teh cuma mangge eta kumaha eta tiluan loja eta ai cek abi mah cek urang mah nya belah diborong atuh abi mah teu urang mah urang mah si awewe mah sok we urang mah ingkana fokus nganeangan gawe da urang ge sarua teh anggeun gawe teh magi gawe ngeureuyeuh neangan jodoh ngeureuyeuh sabab urang teh maju ka kolot magi daek magi sok ayeuna umur geus kolot pamajikan ngora budak ayeuna leutik urang geus kolot ripuh magi tapi ayeuna buru-buru bener oge euy ya bener teu tah naon aya hiji keterangan magi keterangan kumaha keun magi masalah jodoh nya ya boho deui teh naon euy masalah jodoh pati cilaka lain cek guru lamun urang teu kawin maka aku umat Kanjeng Nabi geuning jero geuning bener mitakeun urang kudu kawin karena Allah ulah karena nafsu ulah karena geulis pokona karena Allah we lah tuh hayu atuh bener euy nya eta awewe kamari teh sugan atuh jodohnya
pan kamera teh 3. Heeh. Tah, cuman ku Mang Egi salah saurang, Bing salah saurang. Amin lah. Heeh. Itu Egi. Bener lah. Anu mah ngopi heula we kalau mah santai sih. Tong buru-buru. Kita metik daun singkongnya di bulan mana ya? Daun singkongnya kan hijau. Ada namanya Kak. Terlalu tinggi ya. Coba yang ini. Sama. Ya, ini enak tau. Di sana ada Kak. Udah kita ke sana yuk. Mangga. Siga awe anu tinggal di sawah Ki. Jalan-jalan mah. Itu orang-orang. Ayo ayo. Neng. Ayo. Neng. Neng. Ini sekedap. Neng. Ini. Ayo ayo. Ayo. Ya, jalan Neng. Ayo. Neng kan yang dulu pernah main ke sawah yang ditolongin Iya. sama aku, ha? Yang ini kan. Bener nggak Neng? Iya, A. Masih ingat nggak? Dulu kan Neng pernah main ke sawah yang ditolongin saya, masih ingat nggak? Oh iya, yang waktu itu nolongin aku pas jatuh, Kak. Iya ya. Oh, yang nolongin kamu. Mm-mm. Oh iya Kak ingat. Emang Neng tuh dari mana? Nah, dari mana Neng teh? Baru main-main saja dari sana. Ngomong dulu itu kan belum kenalan. Nah, Sekarang iya. boleh kenalan? Ya boleh. Kenalin, nama saya John. Ini Bang Egi. Udah, sekarang kenalin, nama saya Rika. Ini adik aku, namanya Linda. Dan ini kakak aku, namanya Kalisa. Ah, iya. Hai. Iya, Hai juga. Itu Sudah kenal sekarang ya? ya sekarang kan udah kenal kan enak. Mau kemana sekarang? Ya mau lanjut pulang ke sana. Oh iya, Neng. Kapan-kapan boleh ya saya main ya? Enggak, barangkali mau dianterin. Oh barangkali. Oh iya ya. Barangkali mau dianterin. Agak usah. Kita bertiga saja. Oh iya. Oh ya, hati-hati di jalannya tuh. Ya udah, kita duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye.